Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kumaha dararamang mitra? Alhamdulillah pami dararamang mah eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi. Pamudah-mudahan atuh urang sadayana boh nu caketna boh nu tebihna aya dina kasehatan, sehat dohirna, sehat batina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra hanca carita anu katunda teh nyaeta dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting nyaeta ka kulawarga Jang Uyeh anu mana harita parantos baradami yen layon Jang Uyeh bade dikurebkeun dina wanci isuk-isuk. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna hayam jago geus reang kong korongok ditema ku sora manuk piit anu ricit di sarada dina pucuk awi sedengkeun hawa karasa tiis meuneu nyecep kana awak mata kabulusan. Dina kayaan kitu Pak RT jeung anu sejena geus araya deui di imah Bah Undi. Samalah palebe oge aya kitu deui Bah Omon jeung sababaraha urang kokolot lembur geus ngarumpul bade recok ngarobrol nyaritakeun anu peuting tadi kajadian sarata tumiba ka si Uyeh. Awewe atuh jul-jol daratang ngerelek baskom anu dieusi ku beas. Bareng jeung kitu torojol Sarkum datang bareng jeung si Ojay katut si Edoy. Anu harita kakaranyaho lamun si Uyeh batur ulina maot. Da peuting eueuh anu ngabejaan bieu oge nyaho teh meunang beja ti Sarkum. Sarkum harita langsung bae nepungan Bah Undi sor ngasongkeun duit lobana 3 gepok. Katempo jeleger keneh disaksian ku Pak RT jeung anu sejena. Ari maksudna keur mula saralayona si Uyeh nepi ka rengsena. Sedengkeun sesana nyakeun modal usaha Nyi Rohaeti ngarah bisa neruskeun kahirupan sapopoe. Sabada ditinggalkeun maot ku salakina. Anu tangtu boga kawajiban kudu ngurus anakna anu 2. Mitra kaum dangu urang tunda heula kayaan di imah si Uyeh teundeun sakedeung. Ayeuna urang malikan nyaritakeun deui oding anu harita kakara balik ti rumah sakit geus nganterkeun bekal salin keur Nyi Sarah jeung indungna. Anu harita teh masih keneh dirawat. Barang datang ka imah di lawang panto gok amprok jeung indungna anu keur ngelek baskom. Red oding ka indungna anu keur ngelek baskom. Ae geuning syukur hidap geus balik Ujang. Ya kakarajol tapi ari emari kemana ngelek baskom? Apaan mah tereka nu maot. Sakitu anu maot mak. Apaan eta Jang Uyeh anakna Bah Undi anu digawe di juragan Sarkum? Si Uyeh maot? Tanya oding meuni ngajenghok asa teu percaya kana eta beja. Penting tadi Ujang maot mah. Nah aku naon gering atanapi kumaha? Lain garing pogo baheungna aya anu ngegel sarta diserot getihna. Walon mah omoh teu talangke nerangkeun alatan maot nasi Uyeh.
Sakumaha beja anu kadenge ti tatanggana. Anu ti subuh kene geus recok ngerobrol nyaritakeun kajadian peuting tadi anu tumiba ka si Uye jeung domba bogana Sarkum. Astagfirullahalazim, karunya teuing si Uye. Nasibna beut sarua jeung nasibna Nyi Oneng baheula. Kudu maut alatan diserot getih ku siluman. Nya antala geus kabina-bina eta setan teh. Ujang eta setan teh telenges kabina-bina. Kulantaran kitu oma tidak kudu waspada. Sugana eta setan teh ngarahna mah kahidap, tapi anu beunang si Uye. Sabab ujang keur eueuh di imah. Samalah peuting tadi kai mah urang aya anu datang serta nanyakeun ujang. Saha mah anu nanyakeun ka abdi? Nu katoing atuh da mah oge teu apal. Samalah teu sinik kana rupana. Sabab dina kayaan peuting, tapi anu jelas mah manehna teh saurang awewe. Manehna datang nanyakeun ujang. Jarek daun cenah mak. Tanya Oding panasaran tarangna katara kerung. Ari ngomong nama aya perlu anu kacina pentingna cenah. Tapi ditanya ku si Amah teu daek nyemutkeun naon kaperluanna. Da rahasia cenah. Oh, kitunya nyaritana teh. Nya kitu. Tapi sahanya eta wewe teh. Oh, nya duka toing. Terus ku abah jeung kumaha abdi dibejakeun keur ka mana? Tanya Oding panasaran hayang nyaho kana jawaban anu ditepikeun ka eta awewe. Nya dibejakeun keur eueuh di imah we ku si abah teh. Jeung na deui dah bener eueuh di imah. Nya kulantaran si abah teh ngarasa curiga ka eta awewe. Jadi disebutkeun lamun hidap keur meunang pagawean di dayeuh. Sarta teuing iraha balikna. Tak kitu cek si abah teh. Saterusna kumaha mak? Sanggeus dibejakeun kitu mah harita keneh manehna teh jeung cilad ini teu ngaliuk-liuk acan. Santuluy nama teuing ka mana da teu kaciri. Walon mah omoh nyaritana bari pepetah. Be, nah sahanya eta wewe teh. Estuning mata heran. Geus teu kudu heran ujang. Lantaran geus pati manehna teh siluman si awewe kajajaden teh ya buah. Anu mantang hidap kudu ati-ati. Sabab geus dua peuting aya anu datang ka imah urang. Peuting kamari gagarowan ka hidap nitah kaluar. Peuting tadi datang manehna langsung nemongan. Cek emak mah moal salah deui eta teh siluman anu rek ngarah nyawa hidap. Walon mah omoh nyaritana daria pisan sarta boga kayakinan anu kuat. Lamun eta setan teh tang turek ngarah nyawa Oding anakna. Nya moal salah memang kitu pamikiran abdi oge. Mak, ari si abah keur ka mana geus tuluy ka sawah? Lain ka sawah apaan sidik pamah hidap onge ti tani isuk keneh geus init ka imah Abah Undi. Rek mantuan ngali kuburan cenah mah. Sigana geus jung arindit ka astana wayah kiwari mah. Nya lamun kitu mah ayeuna keneh abdi oge rek terus ka ditu. Hayu atuh bareng jeung emak. Walon mah omoh juru turun kaburuan. Brug panto dipeundeutkeun tapi teu dikunci da moal lila. Juru turun kaburuan geus kitu duanana arindit rek ngajugjug ka imah anu kapapatenan. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Kayaan di dinya loba jalma anu keur barang gawe. Oding jeung ma omoh tuluy bae asup ka jero imah langsung nepungan Abah Undi sakulawarga. Pikeun nepikeun rasa bela sungkawa. Geus kitu gek Oding diuk di tengah imah. Ngariung jeung anu sejena. Samalah Pak RT, Sarkum jeung Mang Udung oge aya di dinya. Sedengkeun palebe mah harita keur mula saralayon si Uye sakumaha mistina. Dibantuan ku sababaraha urang anu geus biasa dina urusan eta sangkan tererengse. Tah geuning jang Oding geus mulang. Pak RT langsung tumanya bari neuteub. Ningali aya Oding di dinya Sarkum ngareret. Nya Pak RT. Puguh oge ka karajol bieu teh. Teu lila langsung ka dieu. Walon Oding panon rutret kanu araya di dinya.
Samalah harita oding oge ngareret ka Sarkum, tapi rek nanya teh bet asa kagokerin kuleta. Kumaha kayaan ambu une geus mending? Pak RT tumanya nanyakeun kayaan ambu une anu keur gering. Mending Pak RT, kawasna 3 poe deui oge ku dokter meunang balik. Heueuh nya syukur atuh. Kumaha ari Nyi Sarah anu nungguana cager? Tanya Pak RT nanyakeun Nyi Sarah anu keur nungguan indungna di rumah sakit. Ya alhamdulillah cager Nyi Sarah mah. Eta lamun engke balik rek dipapageun deui atawa kumaha? Ya rek dipapageun deui we ku abdi. Samalah rek nginjem mobil deui ka Mang Udung. Lamun parengker teu dipake mah. Ceuk oding bari ngareret ka Mang Udung. Ah, nyaho bae rek make mobil mah. Ngan sigana moal bisa ari isuk-isuk mah, lantaran rek dipake ka pasar. Nya teu naon Mang borang oge. Eta mah sasalsena we anu penting mah teu ngaganggu kana pagawean Mang. Nya beurang mah tangtu bisa datara ka mamana lamun eueuh deui kaperluan mah. Pek bae kadinya pake. Jeung deui karunya ka Nyi Sarah jeung ambu une lamun teu dipapageun mah. Sakalian panguruskeun itu jeung ieuna. Ngarah teu sagala ku sorangan. Ya tang tumang ku abdi oge dibantuan. Walon oding. Ngabandungan kana gunem caturna oding jeung Pak RT. Sarkum anu ti tadi aya di dinya ngegrentes dina sajroning hatena. Nah aku naon ambu une teh keur gering kitu? Sarta aya di rumah sakit. Ditungguan ku Nyi Sarah. Tapi nah gering naon lantaran aing teu kungsi ngadenge kana bejana. Jeung nadoi nah si oding milu nungguan kitu di rumah sakit bebarengan jeung Nyi Sarah. Kitu ceuk gerentes Sarkum dina sajroning hatena. Ari anu sabenerna mah hayang nyaho ngeunaan Nyi Sarah jeung indungna. Tapi haroream lamun kudu nanyakeun ka oding lantaran ku ayeuna mah teu pahade. Pak RT, nah aku mah mimitina ieu teh make jeung aya kajadian sarupa kieu. Cing caritakeun abdi hayang apal. Kieu jang oding, ari lalakona mah heukum Mang dicaritakeun. Teu talangke barabat Pak RT nyaritakeun di kajadian tadi peuting anu karandapan ku si Uye. Sakabehna didadarkeun taya anu kaliwat, sakumaha anu ditepikeun ku si Kemed. Samalah ngeunaan kajadian samemehna di Kaduronda oge. Dibejakeun lamun peuting tadi aya sora tanpa jirim nananyakeun ka oding. Ngadenge beja kitu puguh bae oding ngajenghok. Lantaran ayeuna beuki jelas lamun kamanehna aya siluman anu keur ngarah-ngarah kana nyawana. Rengse Pak RT medarkeun lalakona. Disambung ku oding nyaritakeun ngeunaan peuting tadi ka imahna aya saurang awewe anu datang, tapi duka teuing saha-sahana. Lantaran indung jeung bapana teu sidik kana rupana. Kawantu aya dina kayaan poekna peuting. Tah kitu Pak RT. Peuting tadi oge aya nu datang cenah ka imah. Oleh geus 2 peuting jeung kamari atuh jang lamun kitu mah. Ngan bedana peuting kamari mangan saukur sorana wungkul. Tapi peuting tadi mah aya jirimna. Tapi sanajan kitu pasti eta-eta keneh sigana mah. Bener Pak RT. Pasti eta-eta keneh. Kitu sangkan abdi oge. Kawasna oge moal salah deui. Eta teh siluman anu boga niat rek ngalanyawa abdi. Heueuh anu matak omat jang oding, kudu leuwih ati-ati jeung waspada. Ulah nepi ka kabongohan sabab jelas eta siluman teh keur ngadodoho ka ujang. Ceuk Pak RT ngelingan ka oding sangkan hati-hati. Oding ukur unggek pru ngobrol tapi teu lila. Torojol saurang lalaki nyusulan ti astana mere beja. Lamun ngali kuburan geus rengse. Jung Pak RT nangtung rek ngabejaan palebe anu keur ngurus layon. Anu kabeneran layon oge geus rengse di pula sarasa kumaha mistina. Nya kulantaran sakabehna urusan teh geus beres. Harita keneh layon ditaekeun kana pasaran. Tuluy digarotong ku opatan dibawa ka masjid rek disolatkeun. Rengse disolatkeun. Bral dijarajabkeun ka astana. Sapanjang jalan anu diliwatan anu jajab pating gerendeng maca tahlil.
Sorana ngagrengeng mata ketir. Masing-masing hate jadi rusras inget kana diri sorangan. Lamun dina hiji waktu pasti bakal ngalaman maut. Kasugri kaum dangu mangsa alam harita geus beurang. Panon poe ngarayap beuki luhur tapi tepati panas. Lantaran loba mega anu ngahalangan kawantukeun hejeuna usum hujan. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi ka astana. Harita layon si Uyeh langsung dikurebkeun sakumaha mistina. Disaksian ku kulawargana nu dareukeut jeung urang lembur. Saenggeus aya kana sawatara waktu nguburkeun layon geus rengse. Satuluyna mah bring sararea baralik merulang ka imah sewang-sewangan. Sajajalan teu weleh bari recok ngarobrol nyaritakeun kajadian peuting tadi. Gancangna carita. Waktu 3 poe geus kaliwat tiba saya kajadian maokna si Uyeh. Kaayaan di lembur Cibubuay katingalina mah biasa bae ayem tentrem. Sok padahal anu sanyana teu kitu da pugu sakumna urang lembur keur ngarasakeun kasieun anu pohara. Sakabehna ngarasa hariwang inggis isuk atawa pageto. Aya deui korban anu sejena lantaran siluman anu sok nyerot getih can nyingkah ti lemburna. Urang kocapkeun wanci pabebeurang harita teh. Oding geus tatan-tatan rek miang ka rumah sakit rek mapageun Nyi Sarah jeung indungna. Kulantaran Mang Udung acan balik ti pasar jadi wayahna oding kudu daek nungguan. Teu cara biasana poe eta mah sisinarieun Mang Udung balikna beurang. Kawasna keur aya pagawean anu sejen. Kira wanci sabada lohor. Anu ditungguan kakara jebul. Tingali kitu puguh bae oding bunga sabab ti tadi kene geus kesel balas nungguan. Jerut Mang Udung turun tina mobil bari nyerenge seuri panon mencrong ka oding. Ampura Jang. Kawasna mah geus kesel nungguan nya. Lantaran wayah kiwari Mang kakara mulang. Ah, teu nanaon Mang. Geus pasti atuh Mang oge boga pagawean. Nya puguh kitu bieu teh. Mang nagih heula duit kanu boga jongko da geus aya kana sababaraha poe teu panggih. Ari barang unggal poe kudu tuluy diasupan. Tapi ari mayar sok lat-latan batak lieur jelema kawas kitu teh. Anu matak bieu mah langsung we didatangan ka imahna. Aya Mang jelemana. Aya samalah mayar bieu teh. Tapi acan cumpon kabeh. Ari jangjina mah pageto cenah kakarak rek dilunasan. Pek atuh Ari rek mapageun Nyi Sarah mah. Karunya bisi geus lila nungguan. Ceuk Mang Udung bari sor ngasongkeun kunci mobil. Kancang ku oding di tampanan. Nya ngarah beurang kene Mang. Tah engke pas sore geus aya deui di dieu. Juga tuh ka ditu. Kade cing hati-hati di jalan. Walon Mang Udung geus kitu ngaleos indi trek balik ka imahna. Oding geuwat naik kana mobil gebruk pantuna ditutupkeun. Gerung mobil dihirupan teu lila mobil maju lalaunan mapai jalan desa. Teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun oding geus nepi ka rumah sakit. Nya langsung bae nepungan Nyi Sarah jeung Ambu Uneh anu ti tadi geus lila nungguan. Samalah sagala urusan pembayaran oge geus rengse ngan ukur tinggal jung balik. Barang ningali oding datang puguh bae Nyi Sarah jeung indungna bunga. Kitu deui oding oge sarua bungahna ningali Ambu Uneh geus jag-jag deui cara sasari. Sanggeusna ngobrol heula sakeudeung. Saterusna tiluana nanaek kana mobil rek mulang ka lemburna. Gerung mobil dihirupan geleser maju ninggalkeun pakarangan rumah sakit. Gancangna carita kira wanci jam 4:30 sore. Oding geus nepi deui ka lembur. Reg mobil eureun dihareupeun imah. Jerut Nyi Sarah turun, Ambu Uneh turun dibagiakeun ku tatanggana nu dareukeut sararea bunga. Sabab Ambu Uneh geus cager deui. Saterusna arasup ka jero imah.
Tapi Oding mah harita teh teu milu asup sabab kayaan geus sore. Inget ka indung jeung bapana anu pastina geus narungguan anakna mulang. Kang Oding hayu atuh kalebet heula ka bumi Kang. Ceuk Nyi Sarah ngajak asup ka jero imah. Ah moal Nyai, engke bae lamun tos salse akang ka dieu deui. Ya mangga atuh ari kitu mah tapi omat ulah henteu nya Kang. Insyaallah Nyai. Nyai bilih aya ke perjogian mah naon bae. Ulah asa-asa wartosan we nya ka Akang. Ah tos cekap Kang. Abdi teh tos seueur pisan ngarepotkeun ka Akang. Dalamun teu aya Kang Oding mah duka kumaha boa. Sigana abdi bakal riweuh ka ditu ka di sorangan. Da puguh teu aya dulur jeung baraya anu bisa diajak pagu kumaha. Aya oge barudak tapi duanana jarau. Kusabab kitu abdi jeung ambu kacidangan nuhunkeun kana bantuan ti Akang. Ceuk Nyi Sarah bari neuteup ka Oding anu nangtung hareupeun. Nya sami-sami Nyai. Kitu gunem caturna Nyi Sarah jeung Oding. Bareng jeung kitu lar aya mobil sedan ngaliwat ka hareupeun imah. Majuna laun da puguh jalan agarinjul. Geuning itu masih Oding. Keur ngobrol jeung Nyi Sarah. Mbok mun diaruplah kitu nah keur ngarobrol ke naon nya. Ceuk anu aya dina jero mobil anu tayalian ti Sarkum anu harita kakara balik ti kota. Panona ngawaskeun ka Oding jeung Nyi Sarah anu keur nangtung bari ngarobrol. Oh, sigana ambu uneh geus balik ti rumah sakit. Tapi ari aing perlu kitu neang ka imahna. Da sanajan kumaha bae ambu uneh baheula mah mitoha samalah bageur ka aing. Tapi lamun aing datang neang geus pasti bakal amprok jeung Nyi Sarah. Sanajan ayeuna geus eueuh hubungan naon, tapi ari panggih jeung pepotongan mah palaur matak jadi piomongeun. Komo deui lamun kanyahoan ku pamajikan aing mah. Geus teu kudu neang matak piriweuheun. Ceuk Sarkum ngomong sorangan. Bari terus ngawaskeun tapi teu lila lantaran keur mawa mobil. Saterusna Sarkum ulang ka imahna. Kocapkeun deui Oding jeung Nyi Sarah anu harita keur guntreng ngarobrol tapi teu lila Oding pamitan. Nyai, ayo atunya Akang rek wangsul. Ya mangga atuh Kang Oding. Ari keukeuh mah moal kalebet heula. Nya moal. Kitu we nya, lamun Nyai butuh ku bantuan Akang mah titah barudak sangkan nyusulan ka imah. Tangke Akang ka dieu. Mangga Kang, sakali deui nuhun nya Kang. Ceuk Nyi Sarah nganuhunkeun. Oding unggeuk bari seuri geus kitu celakana mobil. Gerung dihirupan geleser maju dijajabkeun ku paneuteub Nyi Sarah nepi kang nyilesna palebah pengkolan. Mitra kaum dangu. Kacaritakeun isukna panon poe kakara meletek ti belah wetan. Cai ibun ngagerendang patinggarnya serang dina tungtung daun. Dina kayaan kitu, Nyi Sarah keur nangtung di sisi jalan hareupeun imahna. Tekung silila lar aya mobil kol buntung ngaliwat mawa domba aya kana genepna. Reg mobil teh eureun, pas kigireun Nyi Sarah anu keur ngajanteng nangtung. Ningali mobil eureun geuwat Nyi Sarah ngareret. Breh sidik anu aya di jero mobil teh Sarkum popotongana. Keur sajongjongan silih pelong tapi teu lila pok Sarkum ngomong. "Keur naon Nyai?" tanya Sarkum bari neuteup ka Nyi Sarah. Geuning Kang Sarkum. Walon Nyi Sarah malik neuteup ka Sarkum anu keur aya dina jero mobil. "Nya Akang, kumaha ambu teh geus mending?" Sarkum nanyakeun ngeunaan ambu uneh indungna Nyi Sarah. Alhamdulillah ayeuna mah tos sakinten Kang. Nya syukur atuh. Hampura Akang teh teu bisa neang ka rumah sakit. Teu sawios Kang. Walon Nyi Sarah pondok lantaran teu hayang loba omong. Ari Nyai keur naon ngajanteng sisi jalan? Sarkum tumanya deui bari neuteup meuni anteb. Ieu nuju keur megat tukang suluh.
Biasana mah wayah kieu teh sok ngaliwat. Nya susuganan aya anu kapegat salah saurang. Oh, nyai teh keur butuh ku suluh. Nya puguh kitu. Itu di dapur teu aya keur naheur cai-cai acan. Rek meuli minyak tanah di warung tapi eueuh cenah da anu dagang nacan ka pasar. Nya atuh ari butuh suluh mah keun ku akang ke dikirim ti pasarnya. Da sok loba anu dagang di ditu mah. Ah teu kudu Kang Sarkum, keun wae suluh mah da sakedeung deui oge pasti aya anu ngaliwat. Jeung deui da geus boga langganan. Ceuk Nyi Sarah gancang nyarek lantaran bisi Sarkum ngirim suluh keur manehna. Nya geus atuh ari kitu mah. Ayo nyai akang rek indit. Mangga Kang. Gerung mobil dihirupan satuluyna maju ninggalkeun Nyi Sarah. Kunaon ari Kang Sarkum mah kerek ngirim suluh sagala. Kumaha lamun pamajikanna nyahoeun? Geus pasti matak pi omongeun ieu mah. Ceuk Nyi Sarah. Bareng jeung kitu torojol saurang lalaki nanggung suluh. Geuwat ku Nyi Sarah dipegat. Kusabab geus langganan teu kudu adu tawar harita creng suluh langsung dibayar. Sakalian dipangnanggungkeun nepi ka dapur. Mitra kaum dangu urang tunda heula Nyi Sarah anu keur aya di imah. Ayeuna urang balikan deui ka Sarkum anu keur aya di perjalanan rek indit ka pasar. Poe eta mah teu dibarengan ku pegawena lantaran si Kemet jeung anu sejena keur nganterkeun domba jeung hayam ka lain tempat. Sadatangna ka pasar, Sarkum harita langsung nurunkeun domba hareupeun jongko anu geus langganan sok narima domba ti manehna. Gok amprok jeung anu bogana saurang lalaki tengah tubuh. Gek dua nana dariuk dina bangku tuluy ngarobrol bari utang itung. Teu lila anu boga jongko ngasongkeun duit ka Sarkum anu cukup loba. Ningali kitu Sarkum bungah gap duit teh ditampanan. Sup diwadahan kana kantong leutik anu meuli tina cangkeng. Geus kitu deui ngarobrol meuni uplek di selang bari ngopi jeung barang dahar. Nya kira wanci jam 10 beurang. Sarkum amitan saterusna indit tinggalkeun eta jongko. Saterusna indit ninggalkeun eta jongko bari mawa duit hasil usaha. Ah, geus cukup sakieu oge hasil usaha teh. Teu kudu hese ukur nganterkeun domba. Tapi saterusna rek ka mana nya aing teh? Mitra cagelayu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.